Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu antarannya nama ieu jago alat sia aya di nyana ukudul juman aya di nyana samnaon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan kunyana dibere masalah santri baheula zaman mama gentur santri keraya 500 yen masalah muhtalitot yen masalah teh samsiah bab muhtalitot muwajahah angsongkeun ka santri pangeusiankeun geus dibejaan ku mama saha nu kaeusian dikawinkeun jeung anak mama muantah ya Allah batur mah kos kitu tah baheula mama Nahrawi makna mama Busrol Karim tah eta kos kitu langsung kabeh ngareusian san begitu dideuleuh hasilna ku mama ieu nihil asal di jaman istri menihil kabeh bisa aya hiji tek oh iya bagus ya saya ya Toha bin Amin orang mana panggil langsung jadi nitah mama teh eta guru kula eta guru samsiah kula teh eta anu menang baheula ku mama dipilih jadi minantuna geus langsung maneh kawin jeung anak mama geura balik ka ditu bebeja bahwa maneh dipulung minantu ku mama gitu gratis untuk gratis mah etaan teman yang diaing doang teman jadi tak kula gaji samsiah teh didinya di mama ajengan oh almarhum Garut Kresek nu kamana-mana muridna teh pohara tah eta teh hasil tes guru baheula mah kiai deuk mulung minantu dites ilmu kuari mah saha euy nu boga apaan saha anu boga inopa saha anu boga kiai goblok buari mah geus teu leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku inopa tolong teh kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleuh mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren Kresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat mimiti jurumiyah datang ka samsiah ukudul juman datang ka jamul jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak lah leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga inova doang kita ngaji sirana siratu kita goblok tau minantu iya dongeng mama